Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di info channelku. Pada video kali ini kita akan membahas pembahasan bahasa Sunda untuk kelas 4 halaman 57. Buku yang digunakannya adalah buku bahasa Sunda Midadami. Namun sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa adik-adik untuk subscribe agar channel kakak bisa jauh berkembang dengan baik. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kita mulai pembelajarannya. Pada halaman 57, kolom 6 babasan. Dina bacaan di luhur aya ungkara kieu. Kasang tukang kahirupanana oge rupa-rupa. Hendra jeung Pahmi kasebut jalma aya. Kecap jalma aya teh nyaeta babasan anu ngandung harti beunghar. Dina basa Sunda kawilang loba babasan teh. Grapek apalkeun sawatra babasan jeung hartina, terus rarapkeun kana kalimah. Nu kahiji amis budi nyaeta someah lamun nyarita teh weleh dibarung ku imut atawa seuri. Contoh dina kalimat neng mayamah keur geulis teh amis budi deui, pantes mun loba nu resepen oge. Untuk nomor 2, amis daging nyaeta babari katerap ka sakit kulit. Tatu seetik oge sok langsung borok. Contoh dina kalimat Kang Ujang mah amis daging, basa sukuna kacugak ku cucuk oge terus bae jadi borok. Nu katilu hampang birit nyaeta daekan tara hese mun ditita gawe. Contoh dina kalimat ari ka jalma anu hampang birit mah sok loba anu resepen jeung tara hese rejeki deui. Untuk nomor 4, hampang leungeun nyaeta gampang tetenggel, lamun aya kaambek teh sok bari neunggel atawa nampiling. Contoh dina kalimat keun antepkeun jalma anu hampang leungeun kitu mah ulah dibaturan. Anu kalima nyaeta gede hulu nyaeta sombong adigu ngarasa leuwih ti batur. Contoh dina kalimat sanajan pinter pamah hidup mah ulah gede hulu bisi eueuh nu ngabaturan. Selanjutnya di halaman 58 hejo tihang nyaeta pundah pindah wae tebetah neutep di hiji tempat. Contoh dina kalimat nu hejo tihang tara boga sobat da karek pawuh jeung tetangga ge geus pindah deui. Anu katujuh nyaeta kurung batok tara kamamana cicing wae di tempatna balokarna jadi teu apal nanaon. Contoh dina kalimat abong jalma kurung batok ulin ka alun-alun Bandung oge balikna nyasab. Nah, demikianlah pembahasan untuk bahasa Sunda halaman 57 dan 58. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.